Pangding sareng simkuring Pipituria Ahmad dina acara Warta Sunda. Dina dengan ieu simkuring bade ngadugikeun ngeunaan banjir di Kota Jakarta kusabab licin sampah sembarangan. Sakumaha laporan-laporan anu seueur, Kota Jakarta nyaeta kota anu remen kasorang banjir. Supados leuwih jentrek, hayu urang tingali ke tempat kejadian. Jakarta ibu negara Indonesia sok janten palanggan banjir kusabab masih seueur wargi nu micin sampah sambarangan janten mepetan solokan ibu kota. Katambi hujan di Bogor nu remen ngajantenkeun banjir di Jakarta anu katelah banjir kiriman. Salah sahiji cara nanggulangan banjir nyaeta wargi Jakarta kudu sadar tong micin sampah sambarangan deui. Tiasa oge kungayakeun kagiatan bebersih tiap dinten Sabtu tawa Minggu. Sangkan lingkungan komplek bersih. Ku bersihna sampah oge tiasa ngajauhkeun tina panyakit nu disebabkeun ku reungit. Penyakit malaria bakal teu aya. Kitu we warta anu tiasa papidangkeun ieu simkuring Pipituria Ahmad Senja Amit mundur. Assalamualaikum.